Bismillah dikawitan ngadamel ieu syairan, syair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan. Unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu, kusabab abdi rumasa sanes turunan ulama. Unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan. Duh Bapa abdi hampura can bisa mulang tarima. Najan dikobong nalangsa tapi balik asa era, kusabab ngaji can bisa sieun diomong tatangga. Isuk berang jeung peuting nahan lapar ti kageuring, sabab sarapan cikopi jeung sangu sesa kamari. Isuk-isuk geus ngantri di lawang panto dicai, sabab hudang berang deui teu beda ongkos kamari. Unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nunutan, kusabab peuting teu sare mikiran hancar